Desember tahun 2017. Sababaraha warta anu lebatkan redaksi Sunda TV baris didugikeun dina setengah jam kapayun. Pemirsa yang kekeliber salutna. Tawuran pelajar kajadian di Jakarta. Ecesna Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan, Rebo 26 Oktober tahun 2017. Aya saurang tilar dunia di daerah Setiabudi. Bokna Wakapolsek Tebet AKP Ragil Sartoto ngaliwatan pesen singkatna ka wartawan Detik News. Masih nurutkeun AKP Ragil, samemehna katinggal aya sabaraha urang pelajar ngumpul di Jalan Dr. Saharjo. Untungna kaburu dicegah, akhirna terjadi bentrok. Informasi tawuran ieu oge diinyakeun ku petugas jaga Polsek Setiabudi. Kiwari petugas masih aya di lokasi kejadian tawuran. Dikeun ngelutik data untuk antisipasi kejadian tawuran susulan. Pemirsa, upina mung sakitu pidangan warta dina dangan ayeuna. Simkuring Putresna Oktaviani sejak amit mundur udah hapunten tina samudaya kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.